Gusti Nu Agung, lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Kumaha hasil, Mang? Eta aduh, aing si sabar we paenya. Amang geus ka itu ka dieu, ngasong-ngasong awak sugan teh aya nu nitah. Mungkin nu nitah naon. Dan mah amang geus sugan we meunang pagawean nang perkuliahan. Mang duh lapar itu kumaha atuh? Cing tah si pedut masih kena yang mudah-mudahan si pedut meunang pagawean. Jadi urang bisa dahar. Nah, kia-kia teuing nya. Ngoleng aduh. Ya. Sing sabar. Da urang teh meureun geus patokanana kudu kieu da usaha mah urang teh lain umum. Da geuning ngasong-ngasong awak ka itu ka dieu ge. Sugan aya pakulian. Eueuh mah sing sabarnya sugan we sepedut ge meunang jang dahar urang. Heeh. Sugan meunang jang meuli beas ge. Sing sabar. Mana ulas ceurik atuh, jore ceurik mah Pak. Mang lapar. Kumaha atuh? Tong ceurik ah. Sia mah ditu tong cek da ceurik mah teu guna, ayeuna ngadoa we ngadoa mudah-mudahan urang meunang pagawean engke. Urang teh kakarek udah sarina mah teu kieu Mang Pedut sok menang gawe teh asia. Mudah-mudahan si pedut menang pagawean terus menang buruh menang pakulian menang kuli menang buruhan menang upah. Naonnya siga kertas Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nakal adi itu jadi simpan di dia. kumaha geus kieu nya. Butuh tapi nubat urang eta. Kai mahala we. Sugan kudu diumumkeun di masjid. Biar mah da kudu meureunna deui.
Nah, ngewa lalaki. Laki tuh ya orang pantuman. Tuman orang teh lapar, umat muslim masuk biasa latihan lapar nih bulan puasa, orang sok puasa lapar. Sing sehat, sing sabar. Oke, mudah-mudahan sampai matahari non teh terbenam turun, orang geus meunang milik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Pedut, kumaha hasil teh? Buahan nih. Hasil tuh Hasil teh kumaha Mang Pedut? Duit mah aya cenah. wih, Mang Pedut, eta loba ting kita. Mana kulino teh menang sakitu sapoe. alhamdulillah rabbil alamin, paling bisa mamam. Pedut mana bisa anu sak kelak. Mang Pedut, Ieu mana menang duit loba tapi ciga teu bunga. Kunaon naon? Lain duit urang. Lain hak urang. Terus eta duit saha? Pangi. Lain mau. Lain. Amit-amit rumah. Bangi. Pangi duit batur itu duit batur. berarti milik orang mang eta mah. Terus Orang bisa dahar. Lain segala rupa pakai aturan. Lain duit urang itu jadi keur make urang teh. Ayeuna kata mah mangih kieu. Mang, ayeuna orang teh geus 2 poe encan dahar, ayeuna menang duit. Alhamdulillah mang. Amang mangi duit teh berarti eta teh ti Allah mang jang urang dahar. Pai, nunggukeun. Kabeh oge ti Gusti Allah. Cuma ya aturanna mana sing sabar. Ieu si Pedut, duit lain nu duit mehana. Ieu wayahna kudu dibalikeun ka bogaana. Ngerti teu? Sabar hak maneh mau dicokot ku batur, begitupun hak batur mau dicokot ku maneh. Urang teu meunang ngadahar hak batur. Komo ayeuna duit 1 juta geus keboting batur teh butuh. Jadi bingung lama ini jadi sedih. Di satu sisi pada saya lapar di bawah keluarga. Ayo ini tidak apa-apa. Sahabat anaknya ai nama kieu ai nama wayahna pai maneh sing ikhlas ningali duit ieu duit urang sabar anak ieu Lapar. sakumaha susah oge nya barudak sakumaha susah oge ieu duit lain duit urang keukeuh urang kudu megang kejujuran kudu dibalikeun ya kanu boga kanu berhakna wayahna Pedut maneh nu mangi posisina maneh nu apal wayahna kudu dibalikeun ieu duit kanu boga kanu berhak insyaallah mun aya rezeki mah urang ge pasti meunang deui Nah, kalau di dianya orang berat, kalau nah pan kerebut tengking lo pasti kebalikin. nya sok mangkat itu jangan anu bogana anu berhakna beuting batur leuwih butuh teh urang Hanya hampura ulah waktu di dahar ya amanat. Nya orang nitipkeun ka maneh. Eta saeutik kitu mangga. Lain teh ganti-ganti ya. Sedih apa itu. bejakeun we sugan we mere saeutik-eutikeun mah atuh nya keur urang keur dahar mun maksudna sugan aya kemurahan hatena kitu nya ieu mah moal kumaha amanah ti maneh ieu moal kumaha ayeuna maneh wayahna ini teh ke tempat ieu tadi mangi duit sugan we nu bogana di dinya naneangan ikut Ceklanya. hai geus kieu mah Oh, supaya hampura pelaksanaan heula buat yang rezeki urang mah leuwih ti sakitu. Sugan itu menta saeutik kitu jang meuli. Beres dah. Nya baik hampura tak jaga kawas si Pai.
ulah sok itu. Yeuh sing eling, sing sabar maneh. Tibang lapar saeutik ge maneh ngagadekeun kajujuran. Teu meunang kitu. Mang setik mang. Yeuh dengekeun, maneh ayeuna lapar di dunia ulah sampekeun lapar me di akhirat. Ngerti? Dengekeun maneh omongan ti Uing. Ayeuna lapar maneh di dunia mineng jelema loba ngasakeun lapar. Tapi ulah sampekeun maneh ke di akhirat sampai lapar. Ngerti teu? Mah teu nonton ayeuna lapar bagaimana? Sing eling.